dibere ku Gusti Allah informasi melalui malaikat Jibril wahyu ngaranna Rasul. Aya anu dibere wahyu jang pribadi nabi teu kudu dicaritakeun. Aya oge nu dibere ilham ku Gusti Allah. Aya yang penerangan ti Gusti Allah urusanna gaib dibere ku Gusti Allah ilham wali garana dibere dataka ku arige teu suung-suung Allah mere kabar mere berita jak kulantaran Rasul geus teu aya mere ka wali-wali ilham bentukna jang sanyanaeun teu meunang dibejakeun tasreh mun deuk dibejakeun make kinayah-kinayah bae deuk dibejakeun make isyarah-isyarah teu meunang dijelaskeun cara kitu naon ngaranna seorang wali deuk ngabejakeun kan usim panas Ki Umar Rancalang teh waluku diteundeun ka luhur di talia kadeuleun ku kabehan itu Ki Umar kunaon waluku dikaluhurkeun nya i waluku dikaluhurkeun kadeuleun ku kabehan nanya teu dijawab ku nyana geus sakituna we tah waluku dikaluhurkeun geus bener kanyahoan pas musim hujan bangsa berberan teh bangsa Oktober November Desember kuduna mah hujan Januari Februari hujan panas ereng-erengan datang ka 7-8 setahun teh baheula kakarak ngah masyarakat paegan waluku ditaekeun ka luhur berarti eta waluku geus teu digunakeun panas berarti isi horo kiai Ki Umar Rancalang nurunkeun waluku turunkeun bahkan kunyana ditancepkeun kana taneuh buat wah asana hujan babanjiran nyecep ke jero bab eta Ki Umar Rancalang tuh wali mah kos kitu jadi teu meunang langsung tokmol budak engke bakal aya panas 7 bulan tah dukun nu kos kitu mah tama hijikeun jeung yang subur tama kalian habak tama dukun tama kos kitu mah teu meunang atuh teh cara di kamar ieu teh zaman Ki Musa Manghani kos kitu ge ahli ibadah motor teh ditumpakan kunyana motor kunyana di mari pada ditumpakan henteu sekian teh bensin loba henteu kabeuli balik deui di lembur teh bolak-balik bae mah nih di ditu geus ditanya belah ditu pancananya mari tuh mari eta motor kudu teh ditumpakan aduh bensinan cek bensin loba meuli teu kabeuli gitu jeung gitu bae bener bae menang sabulan pemerintah ngenaikeun BBM wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun wallahu a'lamu bimuradihi wa in tuti'lan lamun nganuti sira Muhammad aksara man fil ladzi ingkang leuwih akeh wong kang tetep ing dalam bumi ayal kufar itu geus pirang-pirang kafir yudiluka maka bakal nyasarkeun
yaksaraman fil ardi kaing siraan sabilillahi saking dadalan Allah dini tegese agama Allah in orana nama tegese orana eta biang undangan nuti yaksaraman fil ardi illa nanging sangka pimujadalatihim laka ing dalem maduanane ya aksaraman fil laka kadua sira fi amil maitating dalam perkara babatang ilkol waktu ngucap takufar kabeh ing lapan maqatalallahu wa haku anta kuluhum mimma qataltum mutai barang kang mata ini sapa Allah ing iku kang lihat apa yen tamangan sira kabeh ing mak tini mangsaking mataen sira kabeh wa in lan orana nama tegese orana naum utawi kufar illa yakhrusuna ing iku goroh ya kufar kabeh yakzibuna pidzalik tegese goroh ya kufar kabeh ing dalem mangkono-mangkono ma qatalallahu ahaqu antakulu Inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin Allahu a'lamu bimuradin rabbaka ing satune pangeran sira Muhammad wa ya rabb iku alamu kang maha uninga ay alimun tegese kang maha uninga man ing wong ya tilu kang nyasar kenyamanan sabili saking dadalane man wa huwa alamu alauti Allah iku kang maha uri bil muhtadina kalawan kang oleh pituduh kabeh payu jazi maka bakal ngawal sia Allah kula saban-saban kang suwiji minum saking mayadilu lan tadi fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayati mu'minin Allah alam bimoradi fakulu maka pada marangan siraka bimimma dzukira saking barangkang dan tutur apa ismullah aran Allah alaihi ngatas ayazu biha tegese den sumeleh yang malas mihi ngatas aran Allah in kuntum lamun ana siraka bi ayatihi kalawan sakayat Allah mukminin iku kang imankeun kabeh Kanjeng Nabi dakwah ka kufar-kufar Quraisy Yahudi nu araya di Mekah dengan tenar bahasa namun di Mekah kufar Quraisy mun di Madinah Yahudi padahal mah di Mekah loba Yahudi dengan ilmu dina mustalah tafsir julukana namun di Mekah kufar Quraisy mun di Madinah Yahudi Madinah nu ayeuna ambalayah Yahudi ucar kacir nu ka Palestina ka Israel nu ka Amerika Yahudi teh aya nu di sisi-sisi Madinah kabagi tilu kasta Yahudi salah sahiji nu moncor aya ka Jakarta make pakaian pemerintah lucir ngomong nage bagus dalil dan lain sebagainya kenong nage gede hera balok nage di dieu geus lain make balok koneng di balok kalapa oh semua arah tapi teu akur
mun urang nyaritakeun Al-Qur'an jauh jeung Al-Qur'an, mun urang nyaritakeun demokrasi jauh jeung demokrasi. Nah ieu bibit Yahudi tadokos kitu. Saha cenah Kiai? Mau dibejakeun, ja ente leuwih nyaho sebenarnya. Aing ge nyaho di siapan. Ente mah cenah jelaskeun mah wah itu lobaan sa nonton TV-na jeung sia. Teh Kanjeng Nabi dakwah di Mekah teh pohara berhadapan jeung kafir Quraisy. Urang mah kakarake berhadapan jeung kokolot mutilok salat doa. Palinge jeung jawara ngadu kotok teu sabaraha aja jero nama aya imanan ka Gusti Allah tinggal di lempeng-lempeng doang. Urang ngadawahan di lembur urang palinge jeung tukang main gapleh. Palinge jeung tukang main remi. Janya nama judi naga atau jeli kelas bawah jai judi kelas kasino manya nama tebecus di samping tebecus teh deh duit dah pantamah kelasnya 1 miliar kaluhur guys mah judi nu dihandap bae kadang-kadang catur ge pakai judi bae kadang-kadang lureuh pakai judi bloon ayo lalaki teh bigang sih ayo judi teh datang ka dieu jadinya. Wah, cenah kiai di mana eta? Lain di mana aing nyaho? Tetangga aing aya nu kos kitu hiji. Terus judi. Tak urang mah berhadapan teh paling jeung eta. Jan teh urang mah dakwah teh sugana teu ieu mah di gereja cara sefsiri sikti jan teu. Urang mah dakwah teh henteu di kelenteng cara Gus Dur. Gus Dur mah kaluar ti kelenteng nu asup Islam sabaraha? Ulah di deuleu ka kelenteng mah ulah di deuleu ka gerejana dibaptis Gus Dur teh seuri bae hasil daripada kokoloyoran Gus Dur sabaraha anu asup Islam kardinal yehe atuh dakwah mah kudu kitu atuh ai dakwah di masjid ke masjid doang mah di luhur mimbar balik di berkatan lain dakwah tawan neangan berkat apa kos itu dakwah tuh kan kudu lolondokan kan berarti urang kudu ngahiji heula jeung Katolik kudu ngahiji jeung Kristen urang teh ngan boga maksud aing teh deuk ngislamkeun sia batur nyarekanan ka urang iya tuh batur mantap aing mah jeung Allah urusanana dakwah batur mencaci memaki ka urang urusan sia tah mah deuleu ka aing sabodo ja aing mah dibagus-bagus ku sia disumbang teu aing mah digoreng-goreng ja aing urusan jeung Allah aing mah deuk dakwah tah lamun geus boga tekad seperti kitu karak dakwah beneran cicing di bar urang ilo jojing jeung batur biasa masalah nah urang diuk ngahiji di meja tanya ke urang sis dari mana sih misalnya si mbak bahasa nage atuh sis kara tanya kurang pengalaman anak dan lain sebagainya teng sekali 2 kali 3 kali kara kok sampai ada di sini bagaimana sih sis gitu oh saya ini terpaksa kenapa karena darurat darurat bahasa Arab tuh coba pakai bahasa kita ntar kalau darurat mah ada darurat tulbihul makzurat berapa ini urusan nih terus yang diomongan dewan tek ceriknya nak di orang baru kali ini cuman ada yang nanya sampai sejauh ini mas dari mana sih wah kakara begitu jenazah salaman kau haram aduh cekilah ada malaikat di bar nih karaknya coba nomor SMS-nya ngomong orang dakwah orang lo bantu ceri tesa etik tak mantak sanggup pun tak dakwah modal kos gitu orang lamun di bar orang nuka bawa kaditu atau itu nuka bawa ka orang mencen siap pula tak nu kuari disebar teh wali nu kuari disebar di bar atuh loba
ulah dikira teh kurang lamun ngaji dunia kewalian teh sing anggeus ulah anu kadele di masjid make udang-udang gede doang nu kadele kurang make jubah udang-udang dakwah hebat nyarekanan batur lain eta nu diutus ke pemerintahan wali benang jeung teu benang mah bener jeung teu bener lain urusan wali tugas seorang pimpinan kutub dakwah di perekonomian maneh di bangsa urusan naik lebat sia dua teh kade kapanggih jeung nu kaburum make anting eta teh buah wali si hade besi kapanggih jeung kos kitu gegeran urang sasalaman tanya wali ya apa-apa deh ini kata Ki Uci juga yang begini wali nyana kagetan ke ngawalikeun ka aing ditendang sia ku aing ku aing mah gengbar sakeuna urang teh nyaho di kahirupan urang be masyaallah ya Allah lamun di dunia teh aya bin badan intelijen negara aya intel bais dan lain sebagainya eta mah sakadar zahir tapi intel batin nu disebar di dunia moal terjadi atau peperangan mun eueuh intel batin moal terjadi atuh jelema keras mun eueuh intel batin aya jangan nyahokeun batin tah lamun geus urang ngaji ka dunia eta kakara kitaban pantama hese kiai sok ngaco bae atuh emang aing mah ngacona kos kitu ku sia dek dikekeun los teu kajeun aing mah ngacona kos kitu nah ieu Kangjeng Nabi mah heula dakwah teh berhadapan jeung kufar Quraisy cakupar Quraisy teh kieu ka Kangjeng Nabi qalu lin nabi akhbirna ya Muhammad anisat idza matat di mana mencoba ceritakan ku anjeun Muhammad ka kaula tentang embe anu paeh di sisi jalan di leuweung di gurun man qatalah Muhammad aya embe paeh sisi jalan ngajongkeng saeta nu maehan dijawab ku Kangjeng Nabi Allahu qatalah Allah ka nu maehan benar anta tazamu annama qatalta wa sabaq halalun wa ma qatalaha al-kalbu wal kitu was-saghar halalun wa ma qatalahu Allahu haramun man aing teu kaharti ka sia man binatang anu dipaehan ku urang dipencit halal binatang anu diburu ku anjing halal binatang anu diburu ku manuk alap-alap halal kunaon anu dipaehan ku Allah haram teu arti aing mah pan eta pertanyaan pohara eta pan eta mah empe paeh ngajongkeng sorangan nang maehan Allah atuh eta halal jadi paehan lagi ku Allah sia aing ngomong cenah dipaehan ku Allah ai hukum diharamkeun ai ku sia dipaehan jadi halal teu arti aing mah pabelit jeung Yahudi mah kos kitu tah pabelit pertanyaan anak pabelit geus jeung kupar-kupar Quraisy mah jadi urang teh hayang seuri ngadengeun hayang seuri eta nanya heula deui ka Kangjeng Nabi Muhammad aya teh paeh tak embe teh paeh nang maehan saha nang maehan Allah bener hebat sia man hebat sia tah berarti bener eta sia tapi aing mah nu teu kaharti mah kieu embe nu dipencit halal embe anu diburu ku anjing halal hewan anu ku manuk alap-alap halal kunaon atuh nu dipencit ku Gusti Allah haram tak eta anu teu kahartina atuh kudu mah eta halal janang Allah pangeran pan mah langsung ayo coba kumaha sia man eta mah urang dijawab salah tak kos kitu teh tah saya tetap sering di lembur ge pertanyaan-pertanyaan teh urang hayang seuri bangsa jawara-jawara pertanyaan anak yang seri jasa Masya Allah jasa Masya Allah ta aing gae ka masjid nuturkeun kiai asal kiai etana geus di masjid bae ja kiai eta ge beuki keneh ka dunia ai sarua beuki keneh ka dunia mah tunggu teu tahu aing nuturkeun nya teh hayang
menjana can beki geus teu beki sangu geus teu beki nginum karak aing deuk nurut ka nyana eta kumaha dijawab da coba ku urang ayo ngajawab lah kumaha tah kudu ka dieu sia jawara ka dieu tagolok sia atau aing nu pae ayo ngadu jeung aing eta mah geus ulah make dalil tah kos kitu ulah make dalil tagolok tah barang dicetekel teh ku jawara geula aing deuk lompat heula Masyaallah ieu pertanyaan model hayang seuri urang ada eta embe nu dipaehan ku Allah ku sia kunaon diharam tah ieu aing nu tersepna mun kitu mah tah nu dipaehan ku Allah leuwih halal dipenci kurang halal dipaehan ku Allah leuwih halal karak aing manut ka sia aya mah nu dipaehan ku Allah haram paek sorangan pan eta ku Allah pan dipaehanana cak sia bangke cenah eta aya nu dipencet ku sia halal teu arti aing mah agama sia kalau gitu dah nyeri kan aja jantung nyeri kan aja jantung Gusti Allah bagus ya Allah Kanjeng Nabi ge sempet rada ngahuleng datang kadinya tak pertanyaan kupar kures teu kira-kira begitu ngahuleng ditinggalkeun ku kafir jol malaikat Jibril alaihissalam tah ngeunah-ngeunana Rasul mah kos kitu ketika blank jol utusan Allah kan mantep urang mah blank ngahuleng setruk aduh Gusti Allah aduh mantap aya nu dibere ku Gusti Allah informasi melalui malaikat Jibril wahyu ngaranna Rasul aya anu dibere wahyu jang pribadina bae nabi teu kudu dicaritakeun aya oge nu dibere ilham ku Gusti Allah aya yang penerangan ti Gusti Allah urusanna gaib dibere ku Gusti Allah ilham wali garana dibere datang ka kuari ge teu suung-suung Allah mere kabar mere berita jak kulantaran Rasul geus teu aya mere ka wali-wali ilham bentukna jangsanyanaeun teu meunang dibejakeun tasreh mun deuk dibejakeun make kinayah-kinayah bae deuk dibejakeun make isyarah-isyarah teu meunang dijelaskeun cara kitu naon ngaranna seorang wali deuk ngabejakeun tentang usim panas Ki Umar Rancalang teh waluku ditenden ka luhur ditalia kadeuleun ku kabehan itu Ki Umar kunaon waluku dikaluhurkeun nya ieu waluku dikaluhurkeun kadeuleun ku kabehan nanya teu dijawab ku nyana geus sakituna bae tah waluku dikaluhurkeun geus bener kanyahoan pas musim hujan bangsa berberan teh bangsa Oktober November Desember kuduna mah hujan Januari Februari hujan panas ereng-erengan datang ka 7-8 setahun teh baheula kakarak ngah masyarakat paegan waluku ditaekeun ka luhur berarti eta waluku geus teu digunakeun panas berarti istihoro kiai Ki Umar Rancalang nurunkeun baluku turunkeun bahkan kunyana ditancepkeun kana taneuh wah asana hujan babanjiran nyecep ke jero ban eta Ki Umar Rancalang tuh wali mah kos kitu jadi teu meunang langsung tokmol weh budak engke bakal aya panas 7 bulan tah dukun nu kos kitu mah tamah hijikeun jeung yang subur tamah kalian habak tamah dukun nah kos kitu mah teu beunang atuh teh cara di kamar ieu teh zaman Ki Musa Manghani kos kitu ge ahli ibadah motor teh ditumpakan kunyana motor kunyana di mari pan ditumpakan henteu cekeun teh bensin bensin loba henteu lah teu kabeuli
balik deui di lembur teh bolak-balik bae mah nih. Hei, di ditu geus ditanya belah ditu pancananya. Mari tuh, mana eta motor kuda tadi tuh bakal bensinan cek. Bensin loba meuli teu kembali. Kitu jeung kitu bae. Bener bae, menang sabulan pemerintah ngenaikeun BBM. Kakarak masyarakat tuh. Eta karena jitu. Ieu mah lain hati-hati saudara, bakal aya paila. Sing hade bensin naik. Bensin naik geus nyaho urusan negara mah eta mah urusanna zohir. Ieu mah keur carita ilham ti Gusti Allah. Teu meunang dizohirkeun tetep bae. Lamun lain darurat amat mah teu meunang dizohir. Kecuali geus darurat jasa, darurat ieu can paham keneh bae. Can paham keneh bae masyarakat sedengkeun ieu mah cilaka ieu. Geus ka dieu, geus ka ditu, geus ka dieu, geus ka ditu, geus tetep can we kakarak cel. Itu. Tah eta ilham terus datang ka kuari. Dibikeun ka jelema-jelema ahli Allah. Kerenna wali kabelah dina para solihin tetep dibere pirasat, dibere ilham ku Gusti Allah. Namun ternyata mah cekas bae tenang bae. Sebab geus aya nikmat jeung Gusti Allah. Teu kagoda ku ieu jeung ku itu. Atuh sabodo bae. Diomongkeun kajeun. Di alam sabodo ngal di alam jeung dicawat sakikituna bae. Nama sebab dirina geus lepas jeung makhluk jeung Allah. Mun masih kena di alam irungna beuka. Lamun diomongkeun ciut bahkan ngahajar deui eta mah ngaranna masih babarengan jeung makhluk. Aing ngaran nu geus pegat jeung makhluk mah sabodo urusan manehna urusan aing mah keur jeung Allah karak mantep. Teangan ka kiai nu model kos kitu. Mun aya jadikeun jimat ku sia. Bungkus pakai beber ku sia terus. Yes, dengan kiai anu geus kos kitu teh urang kabawa bae ku kiai-kiai makhluk. Kanjeng Nabi dakwah ditanya kos kitu, Kanjeng Nabi rada ngahulang, jol malaikat Jibril mawa ayat. Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah Muhammad wallahu alam bimaradi wa in tutilamun anjeun nutur-nutur mun anjeun manut kana lolobana jelema nu aya di muka bumi ya khususna Mekah ya nek kufar-kufar Mekah anjeun nutur-nutur omongan kufar Mekah timimiti pertanyaan kahiji pertanyaan kadua pertanyaan katilu datang ka kiwari ngariweukeun pikiran anjeun nuturkeun kana pertanyaan-pertanyaan kufar Mekah. Muhammad yudillu an sabilillah eta mah kufar mah nyasarkeun ka anjeun nyalirukeun ka anjeun tina jalan ka Allah yakni nyasarkeun ka agama Allah ulah dituturkeun mun anjeun nuturkeun ka lolobana manusa nu aya di Mekah yakni kufar omongan-omongan ku anjeun dituturkeun bae diayukeun bae yudillu nyasar maneh sebab disasarkeun ku kufar Mekah teu kudu in teu aya deui tabi'una ila dhon eueuh deui nyana mah ngan sakadar nutur-nutur sangkaan dirina doang nafsuna doang hatena doang ngamujadalahan ka anjeun tentang urusan bangke nucaknya ma qatalallahu ahaqqu an taqulu mimma qataltu ngomongna ge hewan nu dipaehan ku Allah leuwih hak di dahar tibatan nu dipaehan ku aranjeun kabeh bangke teh leuwih hak di dahar sebab lang maehan Allah tibatan nu dipencit ku urang ulah dituturkeun Muhammad moal aya anggeus-anggeus sasar kajen ku kumaha ieu keur carita jeung kafir, keur carita jeung papada jelema muslim, papada jelema mukmin, ngan nya mah aya di golongan maksiat. Mayoritas manusia teh kapan maksiat mayoritas? Tuturkeun ku urang omongan-omongan jelema tukang maksiat, moal ecreug kajeun ku kumaha. Tinggalkeun jelema nu tukang maksiat mah ngomongna ge ngaraheutan kana hate. Senam karena jajantung nage belu urang nage bahasa belu teh hebat teh belu tah geus kebal teh kaluar teh belu
belu aing mah eta moal beres nutur-nutur kan geus ngomongna ge kos kieu ulah sok nutur-nutur kiai anu ortodok moal maju sia kajen kumaha ge kuari di dunia geus ngeuridit kabeh kiai geus loba nu ngahalal-halalkeun ja aya Qur'anan aya dalil komo kiai di Golkar mah tah mah geus 150% ngaluwihan 100 tah mah geus organisasi ge berbagai organisasi geus ngahalalkeun aya ge tokoh-tokoh NU nu ngaharamkeun tah mah kasup kana ortodok nu baheula sia nuturkeun kiai kos kitu moal maju negara moal maju diri sia tuturkeun ya urang ya kemajuan negara kemajuan bangsa kemajuan urang perekonomian jeung perpolitikan urang nutur-nutur nu kos karar itu moal aya anggeus teh yudillu an sabilillah nyasarkeun kana jalan agama Allah cilaka sia nutur-nutur kos karar itu ye emang kumaha kitu lah sok nutur-nutur kiai nu kos karar itu sakiana moal maju segala partai diberihan bae kunyana partai mah teu kumaha negara organisasi diberian bae mal beres nuturkeun kiai kos kitu mah geus bae ieu urang ngeunaheun bareng urang ngabajukeun bangsa jeung negara duit meunang urang ibadah tenang urang kadang-kadang pan urang ge atuh neuk dijadikeun di negara naon geus ulah nutur-nutur kiai kos kitu yudillu an sabilillah cilaka emang kumaha gitu engkeuy-engkeuyan bari teu nyaho maksudna kudu dikanyaokeun heula atuh maksudna kira-kira akur jeung agama milu teu akur ulah nah ulah kitu ayeuna partai lain ulah bener teh ketika partaina bener nu ngalaksanakeunna bener apa teh ketika bener milu ketika teu bener atuh ulah salametkeun diri urang ge nu tanggung jawab di akhirat jalain pimpinan partai nu bakal nyalametkeun di akhirat teh lain pimpinan organisasi nu bakal nyalametkeun di akhirat jalain bupati lain camat Allah belah dieuna makhluk Kangjeng Nabi akur teh jeung kayang Kangjeng Nabi akur jeung kayang Kangjeng Nabi tuturkeun tah akur ulah jangan di ortodok sadaekna sia ngortodok aing moal kebel siap modar kajen kok kapanggih jeung Allah sia ulah sacablakna sungut sia ngahayu-hayu kana dolalah cilaka sia tah lamun geus kos kitu serem ieu mah malah nanyakeun kok can aya ngajak-ngajak aing geus aratel ieu aya gerak-gerak ieu asana motor aing teh teu kabensinan kuno kos kitu tersep aing mah jadi teu engkeuy-engkeuyan teh tah aing mah lamun geus waduh hidup tah aing mah asana gairah hirup mantap itu nu penting mah asal aya uang eta bae lah bensin uang makan jeung aya uang cecep saeutik lah atuh geus teu mikiran akhirat kuari mah Gusti Allah tuturkeun omongan-omongan mayoritas lamun anjeun nuturkeun aksaroman fil ard mayoritas manusia nu aya di muka bumi ieu yudillu bakal nyasarkeun ka anjeun ka bawah urang ka ciwit ka bawah daging ka ditu urang nah teu dididik ku ilmu tasawuf teu dididik ku ilmu thariqah ngeungkeuy jeung nu karar itu hayangnya tungtung kuari pilkades kamari pilkada kamari pilgub sakedeung deui bakal pemilihan partai sakedeung deui pilpres balik deui pilgub deui pilkada deui pilkades deui partai deui pilpres deui balik deui hayu bae modar masih kaya aya di dinya rugi urang ji deuk kumaha geus atuh kudu kumaha ieu nagara teu kudu kumaha ieu urang pajukeun deuleun nu jujur jeung nu adilna di partai mana pimpinan nu jujur jeung nu adil hayu tuturkeun nu bangun deuk ngabangun negara jeung bangsa tuturkeun ku urang satungtung aya mangga eueuh teh heula atuh kamari nu mantak nuturkeun Gustur kiai salat jana mah ahli Allah ngomong kakaler kakidul celenah eta mah urusan pribadina tapi nyana boga tekad ngebangun bangsa jeung negara buktina pan pecat ya pecat geus bila perlu pecat
kumaha cek tinggal aing bae sorangan. Amerika kaget kok ieu dipecatan aya naon. Ternyata nyahoeun nya teh. Karena sandi-sandi politik nu keur hancur-hancuran. Departemen Penerangan ini adalah markas tikus. Dan lain-lain sebagainya. Oh berarti bener ya Gus Dur. Buta mata ieu, mata hate bentak. Nu kuari mah betah mata ieu, buta mata hate. Mana kuari nu endek ngabangun bangsa jeung negara. Aya tuturkeun. Jak kudu aya pamimpin mah. Mau tidak mau tetap kudu aya mun eueuh urang doraka jieun ku urang. Bacalah ku urang kumaha. Tah, ke kukula bakal diterangkeun hiji-hijina. Tenang. Asa ulah kaburu pae we nu kolot ya. Setahun deh bakal kayak Abu Rizal kumaha sosokna. Kemudian atuh Pallo bagaimana? Kemudian atuh ayeuna mah Prabowo bagaimana karakter bangsa dan lain sebagainya dicaritakeun insyaallah. Kemudian desas-desus Begawati dek naik deui engke dicaritakeun ku kula. Bahkan SBY nangis ngumpulkan beberapa tokoh karenanya nangis 2 periode untuk bisa bakal naikkan pamajikan dicaritakan kukula bakalna tenang pokoknya ngaji bakal cerita negara ke bakal orang terakhir Bung Jenggot orang kudu atuh jeung negara je tuh kuat tuh pamimpin mangke diserang tepuk teu karu ieu ngan nu mana ieu nu mana tah mantap tenang ke dibacakeun ku kula dibacakeun sebab kula geus musyawarah jeung para syaitonir rajim aduh Gusti Allah negara urang tetep kudu dirumat mantap kula kaget per provinsi dicokot satu tokoh ulama, tokoh masyarakat se-Indonesia yang memikirkan bangsa jeung negara. Kaharepna bakal kumaha sebab perekonomian Indonesia 70% sudah oleh asing. Untuk memulihkan kembali di luar tokoh-tokoh partai, di luar kandidat nugas nongol. Urang musyawarahkeun barangkali aya jelema anu terpendam anu kira-kira bisa diusung ku urang urusan partai kecil eta mah urusanna sakadar urusan persyaratan birokrasi engke ge bisa diterapkeun lamun memang aya nah ieu teh keur berpikir sampai kadinya lain leutik-leutik pemikiran ieu teh yuk urang berpikir Indonesia deuk dikumahakeun tah lamun urang diajak berpikir kadinya pan puyang diajak berpikir kan jadi rumah ya teh politiknya kurang geus acak-acakan perekonomian geus acak-acakan budaya geus acak-acakan ieu teh diputuhkeun sosok pemimpin nomor 1 nu bakal bisa minimal ieu teh 50% baheula berarti atuh deuk ngarobah naon ieu deuk ngarobah karakter sistem lain lalagaan kamari ge urang ngarobah sistem melalui reformasi kos kieu hidup dirobah sistem lain letik-letik ngarobah eta teh keur dipikiran ku ari sebab ieu urang lamun terus kos kieu sosok nu aya teh ieu kos kieu kabeh geus dibaca nu mantak ku ari dibutuhkeun ge berarti sosok nu aya teh ieu teh ham-ham ieu ham-ham ieu teh bakal bisa apa henteu bawa negara lain lalagan maka Ki Hasyim Muzadi bakal dimunculkeun deui, Din Samsudin, Tifan bakal dimunculkeun deui. Kumaha ieu jang negara? Engke bakal Ki Sahal Mahmud bakal dimunculkeun deui, orang Muhammadiyah Amin Rais bakal ngomentar deui. Ieu teh kunaon ieu sosok nu aya nu nongol ku ari diperkirakan kurang pati mampu bisa mawa negara. Ulah lalaga ieu teh keur neangan jelema nu otakna sarua jeung otak herang kos bool monyet. Nu bakal ditenden di tengah-tengah lapangan. Anu bakal kadeuleuh ku manusa balerea. Oh, aya otak di tengah negara horengana.
tak iya nuker di pikiran teh iya ngaji tafsir ke mana iya tuh ya mun urang nuturkeun nu kareta yudillu an sabilillah cilaka entak kudu dikuatkeun batin urang hirup bae aing tetep takwa ka Gusti Allah dah moal ka bita aing mah kudu kos kararitu moal kababawa aing mah kuno kos kararitu diasingkeun bae asal dipake ka ridho ku Gusti Allah titik tah neangan karakter nu model kos kitu ulah haju ieu mah cenah urang mah asal kukumpulan bae hitung-hitung eta bae aya nu hajat teh gumbar-gembur kayak urang kukumpulan teh plak tudung nah naonna kuari teh aya nu kos karar itu tak kos karar itu kiai bahasana geus urang mah seperti mah kumpulan bae di dekat plak kayak bubar kayak urang kumpul je ieu kiai ondo amat pikiranana cilaka Muhammad nutur-nutur wawasan pikiran pendapat ku permekah ulah wa intaya illa yakhrusu nuturkeun anjeun ka maranehanna teu aya deui kecuali nuturkeun sangkanya nama teu make aturan-aturan jeung deui sama sakali wah naon kecuali bohong inna rabbaka saatnya pangeran anjeun Muhammad wa a'lamu maha uninga nyaun mayyatillu an sabili jelema ka jelema nu nyasarkeun apaleun uningaeun a'lam bil muhtadin ka jelema anu dibere pituduh atuh kudu jeung Allah sasar dasarkeun apal Allah anu menang pituduh nuduhkeun apal Gusti Allah ke ayujasi kullan minum bakal dibales ieu jelema nu nyasarkeun jeung nu nuduhkeun tetep bakal menang balasan ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sesuaikan jeung aturan Muhammad fakulu mimma dzukira Rasulullah saya silahkan dalahar hewan anu ketika disembelihna dipencitna disebut ngaran Allah terhadap penyembelihan tersebut yakni eta teh sebagai label mukmin maca bismillahirrahmanirrahim kerta dibaca lagi sebenarnya mah masa nu penting nu bencitna jelema nu iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adapun engke zikir Rasulullah na eta mah hanya sekedar alamat sebagai label keimanan bismillahirrahmanirrahim sunnah mantak sing hade urang lamun ka Bali mayoritas Hindu di ditu pepencitanana teu sah sing hade di negara urang mah Bali atawa ka ditu ka NTT sing hade atawa ka ditu ka Manokwari NTT atawa kitu besi pepencitana model urang ka luar negeri ka Amerika ka Inggris ka Jerman sing hade pepencitana termasuk ke Singapura sing hade lantaran dirinya mayoritas adalah non muslim pepencitanana haram teu meunang didahar kurang halal ngadahar ketika hewan nu dipencitna ku jelema mukmin jelema muslim ieu ayatna fakulu mimma dzukirusmullah ya alif in kuntum bi ayatihi mu'minin lamun aya ranjeun kabeh ngimankeun ka ayat-ayat Allah teu meunang sambarangan urang sing hade nyabakan negara-negara nu mayoritas kafir barang daharna kadaharan nu pertalian jeung pemotongan sadajan di urang ge pemotongan model di urang pemotongan sekaligus make mesin teu sah mimiti pemotongan di urang teh dilesukeun heula hewan sanggeus teh dilesukeun digejreg brek dijeg asup brek
sekali asup 10 jebret tesa pemotongan sing hade pemotongan mata geus diurang geus dikuasai ku kafir daging-daging anu dikirim di luar negeri ka urang import nah ieu geus sing hade nu mencitna di ditu saha sing hade urang meuli daging mun endek apik sing hade surang meuli di pasar ge tah hayam potong sih ada nu motongna saha mun deuk apik sebab aya kieu dongeng teh pan lain dongeng sambarangan ieu mah hampir kanyahoan ku kabehan tukang ayam potong meuli 100 misalna nu paeh 10 dipotong bae penggunana pan eta teh geus lain rahasia kos kitu jambung rugi pan meuli 100 paeh 10 atuh mana untungna mantak dihejikeun mah sulal ngomong lah mencit teh ge penting ieu cara nu ngajual besi ti penting dijual mah nya jual beli transaksi ti penting mantak Gusti Allah ngaulahkeun ge jual beli ti penting penuh kecurigaan ieu mah pan tukang besi tadah ti isa datang ka subuh berang mah malah masa daek na penting cek nya nu loba mah sakali datang 1 truk 2 truk ti penting transaksi lagi malah udah kurang sedikit mah udah nggak apa-apa halal aja waduh pokoknya juga lu barang haram udah kurang sedikit mah udah halal aja kita saling halalin ya iya udah tolong udah coba eta pokoknya nggak jual nang maling nah eta geus kumaha eta transaksi model kos kitu Gusti Allah nah ieu ge pepencitan model kos kitu sing ade urang deuk apik mentak datang ka kuari tepat tiba kita kula makata ka hayam negeri sebab almarhum abah asal hayam negeri embung henteu almarhum abah mentak kula lagi nurutan kula lagi ikut suara gede daek teh mah kula ditanya bah eta kunaon emang hayam negeri kumaha teu kumaha sih sakeun dengan eta we lamun urang nu mencit daek tapi lamun nu di pasar embung tah diturutan ulah embung bae embungna mah teh eta dongengna kos kitu tah meuli 100 10 dipencit bae malah aya anu ti peternakan nu dipiceun dipulung ku nyana dipencitan dibawa ka pasar atuh pa di urang adar bangke mentak salat lagi Allahu Akbar cecekleutkeun kos aya geus eta gara-gara nama tah dar kos kitu tah siga ade tah ieu tah kadaharan masyaallah eta lain rahasia tah kos kitu teh entek sing ade urang mulai endek ka Allah diapikan ku urang daripada urang ngadahar menang mencit hasil ti batur di pasar maningan meuli gabus siem nu gede atuh cenah kieu teh meuli mahal atau meuli bandeng sepugu tamangna daripada nu can jelas ieu keur carita apik hayang memperbaiki ibadah urang supaya mantep ka Gusti Allah Subhanahu ulah nuturkeun mayoritas cek tadi ge nuturkeun mayoritas mah wa in tuti aktsaroman fil ard yudillu mun anjeun Muhammad nuturkeun suara mayoritas mun anjeun nuturkeun suara-suara kafir Mekah secara mayoritas lobana manusia eta keur khusus baheula kuari suara-suara kafir mayoritas di urang teh kapan suara kafir kuari teh ieu teh anu keur menggebu suara perekonomian Yahudi kafir di Indonesia. Urang teh geus teu bisa make takrib. Kuari teu bisa make takrib ya kuari ye. Urang make takrib teu bisa, make patul muin geus teu bisa. Hanya perorangan doang urang antara urang jeung urang secara nasional. Geus teu bisa sebab negara urangna negara nu dikuasai ku kafir. Nauzubillah min. Ya, tinggal urang memperbaiki diri. Fakulu mimma dzukira smullahi alaih in kuntum bi ayatihi mu'minin wa ma lakum wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim
bangsa imam naraza syadu waidu ing satuhune sirah Sayyidina Husain iku waid den balikeun ya rasa ilal jasati maring awake bi Karbala ing dalam tanah Karbala ba'da 40 yauman ing dalam sausana 40 dina. Qala al-Qurtubi ngucap sapa Imam Qurtubi rahimahullahu taala muga ngarahmatan hu ing Imam Qurtubi sapa Allah taala wa madzukira min annahu dufina tawi barang kang den tutur ya masaking satuhune ya rasu iku den pendem ya rasul bi Asqalan ing dalam tanah Asqalan fil Masyadil Ma'ruf ing dalam pakuburan kang den kinaweruhi naha biha ing dalam kitu Masyad aw bil Qahirah atawa ing dalam tanah Qahirah bahwa syai'un batilun la yasihu maka iku maka tema iku perkara kang batil kang ora saya syai'in tawis tetugi ya madzikira fil wasyadil ma'ruf ing dalam pakuburan kang ma'ruf biha ing dalam sekolah ngalanjutkeun tentang sirah Sayyidina Husain rahimahullah cik kaum anu bangsa imamiyah teh kaum Syiah nya nama ngabogaan imam sebab Imam Ali Imam Zainul Abidin Imam Husain nya nama datang ku Imam Ayatullah Khomeini imam hendak ibamiyah bangsa imam mun geus carita imam berarti Syiah Imam Ali Imam Husain Imam Zainul Abidin imam nurutkeun cek kaum Syiah sanya nyana sirah Sayyidina Husain dibalikeun deui ka awakna di Karbala sabada 40 petik diiderkeun ka Syria diiderkeun ka Mesir Qahirah dibawa deui bahkan di ka Madinahkeun heula Syria Madinah Mekah Mesir dibalikeun deui ka Karbala dihijikeun jeung awakna dibungkus dikubur nu aya di Karbala wari menurut cek kaum Syiah cek imamiyah ieu aya utuh di Karbala. Masya Allah dua pendapat cek pendapat nu kamari sirah Sayyidina Husain di Madinah ngahiji jeung ibuna pendapat kedua kuari sirah Sayyidina Husain dikembalikeun deui ka Karbala dihijikeun mun urang geus ka Karbala kabaya akring makom Sayyidina Husain masjidna Masya Allah geus hesetan dina beta mah makam sigana meureun tang mewahna sadunya ta mah makam moal aya tandingna hurung herangna di luhur makam pohara jasa masjid dage pohara jasa Karbala nu dikunjungi setiap 10 Asyura berbagai negara datang jutaan manusia datang ka dieu nih Karbala istimewa luar biasa nah ieu cek imamiyah mah dihijikeun di dinya kembali deui tuh pendapat kedua cek Imam Qurtubi rahimahullah wa madzukira keterangan nu disebut min annahu dufina bi Asqalan bahwasanya nyana sirah Sayyidina Husain teh dikubur di tanah Asqalan fil Masyadil Ma'ruf di pakuburan anu geus tenar di negeri Asqalan di Asqalan aya pakuburan Masyad ngaranna ta eta teh Sayyidina Husain teh di dinya dikubur sirahna bil Qahirah atawa di Mesir na ieu fa syai'un batilun la yasihu eta teh keterangan anu kurang jelas lamun bahwa sirahna Sayyidina Husain di negeri Asqalan di Masyad atau di Mesir sedangkan kuari di Asqalan aya makom sirahna di Mesir aya urang mun ka Mesir aya ieu adalah Ra's Husain
di Madinah ayangan geus dibombardir ku Yahudi ku Wahabi geus dieueukeun di Madinah padahal di Madinah kan di dinya geus tilu pendapat berarti ieu tentang sirah Sayyidina Husain kitu radhiyallahu anhu qultu wallahu a'lam.